tolol goblok jelema leungit umur teh ceurik leungit dunia ceurik motif ceurik sing hade motif ceurik teu pernah orang yang cerikan mutiara leungit umur tapi dunia orang teu meunang ceurik cukup cek Tuhan Si Abdul Qadir jang barometer bahwa orang jauh ke Allah cukup eta cukup cek Abu Hasan As-Sazili tah kos kitu bae cukup jauhna urang ka Allah cukup cek Imam Kushairi urang teh kos kitu bae bahwa urang jauh ka Allah cukup geus ulah hese-hese ja innama yakhshallaha min ibadihil ulama nusir ka Allah mah ulama ahli mari masyaallah berarti kan urang imam lain keur carita nanaon jauh keneh berarti urang ka Allah jang sadar oh jahil Masya Allah Masya Allah tuh urang lamun bisnis di jalan ku batur cerik tapi penting teu tahajud teh cerik eta kan penting tadi teh moal kapan ide jeung urang sanajan aya penting hareup nu tadi mah kapan ditilep geus ku Allah eta teh bakal dibuka ke di akhirat film eta teh timimiti urang balik malam eta mana nu aya salatan mana nu aya jaipongan mana nu jogedan mana nu orkesan mana lolobana urang mah joget mah lulu pernah ditobatan pernah dicerikan teu tahajud teu pernah urang mah tapi lamun isuk tinggalin urang teh bisnis ceri jauh keneh berarti urang jeung Allah sebab kesieun kalau innama yakhshallaha min ibadihil ulama Bismillahirrahmanirrahim an Itab bin Asid dari riwayatkeun ingsun saking Ki Itab kang putra lanang Ki Asid ya Allah anhu muga nilarban lusafa Allah anhu saking Itab gol haleng ngucap ya Itab oh eta tamat maksudna dalilul labzi utawi kilaiki ku urayan kang bangsa lafaz idza kharastum al kharsu utawi kharsu taqdiru ma'alan nakhli irang-irakeun barang kang tetep ing atase nakhli korn minar rutabi saking korma basih sing ade korma basih bisi asal basih bae wa ma'alal karami lan barang kang tetep ing atase karam minal inabi saking anggur wal manalan utawi manana iku idza qadaral amil tatkala ngira-ngira sofa al-amilu pagawe itu kan mundur leuwih teuing kurang dalilul lagu nyobaan ente yo yukhrasun kama yukhrasun akhlu ayu qadar Inta dan kira-kira ya ina bakat ja'ala Rasulullah dan teman-teman anda akan sabakan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takdiran ina bingirang-irakan inabu takdirin nakhli kaya ngirang-irakan nakhli korma Fatsanaru zainabu hirani bakal tawi sama
lan inabe iku lahurani kan lahur karana lil basari kade paningal wala yahulan orana ngalingi dunahum dan saliana samalan inabe opoha ilun kangali wala wakhfalan ora samar yakulun minas samar wal inab wa yastatiru lanari maka tutupan ya karone samalan inab jari ing dalam godong tangkal kai kagaurihi kayalian kulu minas sibar saking pirang-pirang buah bisa ditaksir buah-buahan tu asal ulah katutupan ku tatangkalan kudang daunan tesamar teka tutupan ebreh buahna maka bisa ditaksir ku tangkulak rambutan kadele buahna wangi rumputina daun-daunna bisa ditaksir cabe rentul singgarawat kehendak etakan bisa ditaksir buah ulah nu ngahalangan hahalang teh naon bae sehingga jelas taksiranana masalah bagi nu jitu naksir. Jadi lamunan nyaran-nyaran dagang taksiran sok salah disangka geli soreng rodek disangka putih horeng ada hidung anu teu biasa mah naksir teu kitu kecuali sableng hidung teu putih jadi baik masalah tau siapa ka mana bae ieu mah bubuahan tuksar taksir jadi pungkal pengkol kan gitu. Guys, orang naksir bubuhan tilok maning naksir eta gede cenah bah taksiranna gede horeng make wadah. Barang dibuka mah lambengnya. Halo, wa tuqadu zakatuhu zabiban maksudna zakatul inab az-zabib. Dari zakat inab teh ku zabib. Urang lamun nyaritakeun tentang perzakatan beda korma diala baseuh ke zakat nambah dugari. Kitu kene perangguran okos onta teh kapan aya onta teh setahun kedua musimna setahun 2 tahun katilu teh nu kudu dikaluarkeun zakat teh onta mun geus 5 onta naon kan beda ai urang mah pare henteu urang mah pare bae tuh wa fi'in qita'un lam ikut tetep ing dalam hadis utawi narima pegat sanad dina hadis ieu in qita' nah lantaran dina sanad ieu teh aya Sa'id ibn al-Musayyab lain berarti Sa'idna anu teu adil cuman barang diteliti li anna Sa'id ibn al-Musayyab lam yudrik itaban Kena satune Ki Said kang putrana nang Ki Musayyab iku orang nemu ya Said ing Itab. Said mah teu manggihan Ki Itab. Nah
liana maulida Sa'idin karena satuhune maulida Sa'id kana fi khilafati Umar iku anawa maulida Sa'id iku tetep ing dalem khilafah Sayyidina Umar sedengkeun wa itabun mata yauma mata Abu Bakar lan utawi kitab iku mati ya itab ing dalem dina mati sapa Abu Bakar pas Abu Bakar Siddiq maot dina taunan eta ki itab ge maot sedengkeun lahirna ki Sa'id dina masa khilafah Umar atuh kan teu kapanggih tapi kunaon dina ieu hadis aya ti Sa'id ka itab nah ieulah permasalahanana mentek kitu tah kitu tah urang lamun dina thariqah urang menang desa urang menang desa tuh guru urang menang desa teu meunangin kita nu mantak in kita sanad guer mutabaroh misal urang menang ti Zaid Zaid menang ti Umar Umar teh bebeja menang ti Ki Bakar sedengkeun waktu Ki Bakar maot Umar teu pernah kapanggih atawa leutik keneh can dibere sanad atawa can lahir eprak bebeja Umar teh ti Bakar berarti kan eta mah in kita guer mutabaroh cik menurut pertorikohan atawa hasil ngimpi urang teh kadatangan ku Maulana Hasanuddin nah urang guari dibere ijazah ta eta teh teu meunang ngaijazahkeun deui sebab urang meunangna tina ngimpi jang urang bae kecuali nyana boga sanad jalur lain boga deui sanad lain ti Maulana Hasanuddin engke ti anu kan ujung-ujungna ka Maulana Hasanuddin oh masalah jadi jalur hirup aya kos gitulah pertorikohan di zaman Gus Dur kaditu pernah sering dibahas dina pertorikohan tapi di zaman Habib Lutfi mah teu mutabaroh bae dimutabarohkeun bae ku Habib Lutfi mah sanajan urang hasil menang ngimpi mutabaroh bae aslina teu nu mentak loba perbedaan thariqah meme Habib Lutfi jeung thariqah di zaman Habib Lutfi meme Habib Lutfi mah eueuh jelema thariqah make kartu nama eueuh sebab urusanna ruhani rahasia Gus Dur boga murid sabaraha dirahasia almarhum Abah boga murid sabaraha dirahasia terus berbagai perguruan thariqah dirahasia sebab urusanna ruhani jadi ulah make simbolis engke simbolis mah ketika urang geus tamat sugro kubro geus tamat dibere ku guru secara simbolis terserah guru merena naon ka ieu naon secara simbolisna geus jadi geus tamat beat tek dibere secara simbolis eta teh nyana engke satu ketika bisa engke kitu ngabeat sebab geus dibere secara simbolis aya setiap perguruan thariqah rahasia atau mah tuh bisa atau bang kayaknya aja mereka batur kumaha alamat naon nu deuk dibikeunna eta teh bari sasalaman bari nyaritakeun tentang selesai dibere secara simbolis disebut harqah jadi lamun urang geus boga guru tamat harqahna naon eta teh aya naon ieu terserah kumaha guru berena aya tuh tanda tamat lamun urang di wisuda aya topi nu hideung teh anu aya buntutan naon ngaranna hah sia pada saya lain mahasiswa teu nyaho kan
kok mau berojak mana itu nyaho pajar buntut ucing maya tuh itu nyaho lain sarjana mah nyaho nah itu topi sarjana nu hideung teh naon tuh nyana mah salah bae ngomongna pas gitulah aya di retoriko ge ngan beda-beda sebab eta mah melalui alamat ti guru ieu mah ieu tapi teu salah bebelut pege hartina teu salah sekedar supaya daek zikir tamancan toriko sebab asli na toriko mah hese tetep abi belut pege itu mah biar pada mau aja hendak makelah kartu nama ngan sayangna jelema nu boga kartu nama sudah mengakui bahwanya nah bertoriko kan ya setah kan bos gitu dibahas dah ku kiai ti Jawa pernah datang ka kula wallahu alam urusan Nabi Lutfi teh mah sebab ayana di zaman Nabi Lutfi ayalah kartu nama ujung-ujungna nu boga kartu nama toriko tetap dagang limbah tetap korupsi untuk menjaga hal-hal eta kan batak diamankan toriko baheula waktu muktamar tertutup rapih toriko aya kitu rahasia ulanya pernah mewakili sekali eta tak koski luar biasa di zaman Gus Dur mantak toriko sangat berharisma Jelok nyarita-nyaritakeun toriko Gus Dur mah. Biasa bae ngan pelaksanaanna percis ahli toriko. Mantap ketika nyana disebutkan mungkin Gus Dur itu wali. Enggak, saya bukan wali. Cek nyana, cuman menyerupai wali. Bisa bae tak Gus Dur. Di televisi ya eta. Gus Dur kamu mungkin wali. Siapa bilang saya wali? Cuman menyerupai wali cek nyana. Bisa Gus Dur. Tapi terus banyak malam ditanya ngahelak mun lain makomna kecuali keplek kurang duaan atau baris karat. Eueuh nu make kartu aya nu kartu nama mah Mesir, Turki eta toriko modern nu ayeuna. Teu salah. Abeh daraek zikir nyana tanggung jawab asli da mah tetep hese. Ibaker carita in kito hadis tetap orang kudu ngaji mustalahat hadis jadi istilah-istilah hadis kudu nyaho aya hadis sahih aya hadis dhaif aya hadis mu'dhal aya hadis mu'an'an aya hadis mu'dhal aya hadis wah hambalaya kitu kene mustalahat tafsir naon nu kurang diaji misalnya Jalalain aya istilah-istilah Jalalain mustalah tafsir udah ngaji kitab Taisir eta teh pibayani tafsir geus jaho naon nu disebut ayat Makkah naon disebut ayat Madinah sabaraha ayat Makkah sabaraha ayat Madinah sabaraha nu patali jeung hukum sabaraha patali jeung kisah sabaraha macem-macem termasuk waqaf geus kolot mah keburu modar sia saya mengaji kuat. Tuh kaji tafsir kurang kudu tak. Eta teh mustalahatna heula ka dieu loyogna. Kos penca. Gitu ka dieu nangkis tah deuk bae ngagoler bae. Aya istilah-istilah nah, ieu sekedar cerita bahwa ieu in kieu iku hadis hiji utawi kang masyru'iyatul kharsi fil nakhli wal inab iku den syara'keun naksir ing dalam kurma lan anggur. Dua, zakatun nakhli wal inab ba'da istiwaihima tamaran wa zabiban. Tawi zakat nakhli lan inab iku tetep ing dalam sausana nerima pada diajigen nakhli lan inab tamaran tawadadi istiwa dari tamaran ing tamar wa zabiban lan zabib. Rawil hadis Itab bin Asid mukabbaran macana halekang den mukabbarkeun bi fatil hamzati asid
jadilah yang mukabar aya musogor used ya mah asid ngaranna mukabar itu Atab atau Itab bin Asid ieu teh Asid ibni Abil Aish ibni Umayyah ibni Abdul Syamsil An-Nawawi Abu Abdurrahman kunyati Abu Rahman kitu aslama namanya samiya Itab yaumal fatih dalam dina putu Mekah Astamalahu Nabi lan anda diakeun amil ing Itab sabagang jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Makkah ta ing atas Mekah yauma khuruji lahunin dalam dina metune ya Kangjeng Nabi maring perang Hunain ketika perang Hunain Kangjeng Nabi berangkat ke Hunain nunggeus ka Mekah nyaho Hunain tapi kuari mah teu nyaho di zaman kula tahadus bini mah tahun 90 ka Hunain eureun dongeng heula di Hunain arit naik kurang terus ke gunung ke ditu Masjid Sidina Ali dan lengkap kami 96 Hunain geus aya rata kuari orang dibawa di bus doang cek supir bus hadza Hunain geus teh jauh kaler kidul eueuh jadi urut perang Hunain teh baheula aya keneh kuari rata terus masjid kaluhur geus eueuh beungeus sabaka jadi taman ayeuna Hunain malah kuari mah tamanan kuari mah rata we rata urang nyaritakeun ka supir ge fan Hunain ya driver ladri segala madri Hunain teh nyaho kula ge segala teh cek muntara kurang mah kula ge supir angkot ya sebenarnya mah supir tembak teh nyaho sapira orang Mesir orang Turki janana ge teh jauh Hunain mana ye ketika Kangjeng perang Hunain anu dibere mandat di Mekah adalah Itab bin Asid masyaallah saat eta walahu isruna sanatan lan ikut tetep kadang Itab teh 20 tahun umur ka 20 tahun geus dibere mandat untuk menjadi amil pengurus khalifah di Mekah umur 20 tahun ya Allah wa agarrahu Abu Bakr alaiha lan tepihu Itab sa Abu Bakar alaiha ing atas Mekah falam yazal ila an mata yauma mata Abu Bakr maka raging sirgin si Itab teu kamaringan teu mati Itab dalam dina mati Abu Bakar terus ketentuan Kangjeng Nabi jadi amil dilanjut ku sina Abu Bakar Siddiq tepikeun ka maot sina Abu Bakar Siddiq terus dia menjabat wara'an wa aqalan ngariwayatkeun an saking Itab safa Atha ibnu Abi Rabah wa Sa'id bin Abi Aqrab boga muridnya Atha bin Abi Rabah Sa'id bin Abi Aqrab eta adalah murid Itab bin Asid bisa aya riwayat ti anjeunna eta memang muridna rawahu Abu Daud riwayatkeun lahu ka Itab sapa Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Majah an Amr bin Syuaib wallahu a'lam bissawab ngadeng wallahu alam teh bunga alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim al-ulama warasatul anbiya'i bil ilmi wa yuhibbuhum ahlus samai wa yastaghfir lahumul hitanu fil bihar ila yaumil qiyamah wa qala Allah ta'ala lan nad'u safa Allah ta'ala ing ayat innama yakhshallaha min ibadihi ulama surah Fatir 28 ning pastine wadi ing Allah saking pirang-pirang hamba Allah sapa pirang-pirang kiai salian kiai Golkar lan kiai NU lan kiai Muhammadiyah lan kiai P3 lan kiai PDI lan kiai panjang tuh logot orangnya ulama teh aduh masya Allah awas ya tuh di logotan cabok saya kuai aduh masya Allah ulah sa ulama aja ulama Golkar mah teu enggak Allah duh cak ulama Golkar kitu amatnya ngaji emang kitu lah cenah ngomong ngaji dia kajeun ngal pinter-pinter sia ge buktina sia teu ngaji-ngaji teu pinter
geus teruskeun cenah tuh haridang ngadengna endeup ogo salatu wassalam ngaji teh duaan bae jeung kami berojak lah ya jangan mah muatan-muatan nya paling ngarokok bae ngopi bae eta leuwih kejem muatanana eta mah lan wajab kangjing Nabi alaihi salatu wassalam ya ba'atsallahu Jab ing labadi abasullahu bakal nanyakeun sapa Allah al khalqa ing makhluk. Khalqa bimana makhluk. Yaumal kiamati ing dalam dina kiamat summa yumayyizu kari-kari misakeun ya Allah al ulama ing ulama. Yaqulullahu ta'ala maka ngadau sapa Allah ta'ala ya ma'syaral ulama. Perkumpulan kiai inni lam adha ilmi fikum illa li ilmi bikum insatuhu ingsun iku ora nele ingsun ing ilmu ingsun dalam sira kabeh angin karena waruh ingsun bikum kalawan sira kabeh walam adahu fikum li'azibakum lan ora nele ingsun ing ilmi dalam sira kabeh drapon yen nyiksa ingsun ing sira kabeh intaliku ilal jannati maka lahum aku sira kabeh maring surga faqad ghafartu lakum maka teman-teman wis ngahampura ingsun lakum kadue sira kabeh insyaallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin utai jenis puji ku tangtu kadi Allah kang mangeranan alam kabeh ala kulli hal ingat sabanting ka alladzi ja'ala darajati hitwa dengan dadakan ya Allah ing sakehe pangkat ing raraksaan lil abidina kadong kang ibadah kabeh wal qurbati lil arifin lan sakehe parak maring Allah kadewong kang ma'rifat kabeh wa kana ngalanjutkeun luhurna ilmu ternyata setiap jelema diberi ilmu ku Allah sebab ilmu teh titipan Allah disebut nage nurun cahaya wa nurullahi la yuhda li'asi cahaya Allah ilmu Allah moal dibikeun ka jelema tukang nonton TV tukang main SMS tukang jaipongan korupsi moal anu limit bersih lempeng hatena ka Allah dibere ilmu laduni kok urang lamun nyaritakeun ilmu dina kitab ieu lain sambarang ilmu ieu mandek nyaritakeun rahasia di jero rahasia rahasia ning rahasia berarti ieu mah cahaya Allah Allahu nurus samawati wal ard masalun nurihi kamishkatin fiha misbah al misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyu yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatil la syarqiyyati wala gharbiyah can kanyawan geus gede gue haramat naon wallahu alam. Jadi ilmu makrifat urang lamun nyaritakeun tentang ilmu dina ilmu bilagah berarti ilmu ma'ani bade bayang urang nyaritakeun ilmu dina ilmu mantik moal kaluar tina tarif jeung dalil urang nyaritakeun ilmu dina ilmu fikih ilmu syariat urang nyaritakeun tentang ilmu dina tafsir mustalah tafsir nu patali jeung makna-makna kalamullah
urang nyaritakeun ilmu dina ilmu kalam nyaritakeun wajib di Allah mustahil di Allah jaiz di Allah nyaritakeun wajib di Kangjeng mustahil di Kangjeng jaiz di Kangjeng urang nyaritakeun ilmu dina kitab ieu ilmu ma'rifatullah lain ilmu partai mantak di ditu tadi sorol ulama khawasa ibadillah alladzina ittabahum ila ma'alimi dini wa hadahum ilaih wa bizmaziyatil fadli atharahum wa asfahum wa hum warasatul anbiya wa khulafa'uhum wa sadatul mursalin wa urafa'uhum jelema nu dibere ilmu katauhidan ka Allah sehingga boga keyakinan caang mata hatena disebut ulama khawas ibadillah nyaeta jelema nu dipilih ku Allah pikeun tetengger agama mun para khawas agama tetenggeran boro-boro agama kuburan tetenggeran sejarah ada orang mana ieu kuburan mantak kudu eta tetenggeran santri kudu make tetengger kopiah jeung samping eta tetengger santri bupati kudu make tetengger kenong di dieu tetengger bupati eta aya tetenggeran kabeh ge atuh Habib kudu aya tetenggeran cenah naon tetenggerna Habib yang mulus 2M wali aya tetenggeran moal kalir alladzina tabahum ila ma'ali bidini tetengger agama pokokna kajian kok bage moal kalir dibanting-banting ge wali mah diaromongkeun ge tetep bae wali Allah mah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun diaromongkeun dicaci dimaki atuh terus bae sebab jeung tetengger tajongan gara tetenggal kuburan sia najongan aing sakeda teh moal bisa zarah sia tetengger wa hadahum ilaih Allah nuduhkeun ka makhluk ka alladzina dituduhkeun ka ku Allah nyana dikallahkeun emang ku Allah janang Allah didielmel ku Allah diurus ku Allah dikallahkeun ku Allah mantak nyana mah lamun salat balik deui ka syariat tengenah geus biasa didinya ngeunah amat ketika eueuh nu eta balik ka syariat puyeng lain ieu salat maing mah sebenarnya mah Allah kan keur ngahijab mungkin karena omongan karena egona karena kadaharan karena pakaian dia eta mah sensitif piceun nyana kelabakan ieu ka mana nu ngeunah teh ka mana balik deui ka syariat mah jadi bae ngantengeuna kudu istighfar heula lamun can istiqomah mantak al istiqomah khairun min alfi karamah eta teh nerapkeun al istiqomah khairun min alfi karamah teh istiqomah dina maqam lain istiqomah ngadahar uduk al istiqomah khairun min alfi karamah budak istiqomah ngadahar uduk aya poe minggu leuwih bagus ibatan 1000 karamah goblok beureun istiqomah urang bancan aya istiqomah urang ieu salat duhur awal waktu qobliyah ba'diyah isuk salat duha berarti istiqomah urang encan makom cek dina kitab ieu bagus ngan boga rasa pantam ieu mah pan wahadahum ilai wa bimaziyatil fadli azrahum aswahum saha kumaziyah ku kalunggu kaunggulan fadl Allah dipilih ku Allah, diselir ku Allah, jadilah warasatul anbiya. Jadilah khulafa'u. Jadilah sadatul mursalin. Jadilah murafa'u. Nah, ialah wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tipena beda-beda. Wali-wali Allah. Nah, ya innama yakhshallaha min ibadihil ulama lian cek ahli ma'animah wa adawatul qasi illa innama atfun wa ta'kidun kama taqaddama
Innama ada taukid ayalian pasti yakin salarian ka Allah mati hambana adalah ulama salian ulama moal boga kasihan ka Allah. Jadi berarti nu boga kasihan ka Allah mah maksusun wa maksurun bil ulama khusus ka ulama. Cenah aya di ditu ulama tapi teu sieun ka Allah lain ulama tama ulamna. Ulama mah sieun ka Allah mantak lain sambarang ulama jagening ulama di urang ayat teh sieun ka Allah buktina proposal jalan terus buktina jangan bohong jalan terus di dunia jalan terus lain ulama aja ulama mah sieun ka Allah ana sieun ka Allah sieun karena bebendu Allah ana sieun bebendu ka Allah hati-hati waro ngaranna di urang loba ulama teh sieun ka Allah lain ulama eta ulama ahli makrifat wali Allah. Jadi nusiun ke Allah kecuali ulama. Salian ulama moal sieun ka Allah. Cenah camat sieun ka Allah bohong. Cenah bupati ge sieun ka Allah odol serok. Cenah gubernur sieun ka Allah tai anjing. Cenah presiden sieun ka Allah di mana horeng. Ugu kiai modern ge teh sieun ka Allah. Yo coki modern mau kiai salap ge sarua kiai salap ge teh sieun ka Allah komo sia atuh saha nu sieun ka Allah ieu teh nyaho ieu mah nu sieun mah geus ka Allah urang mah buangpak kabeh geus lah bolon kabeh geus pajar wilah-wilah urang mah tolol goblok bolon atuh nu mana nu sieun ka Allah nu mana teu nyaho urang ge teu nyaho nu sieun ka Allah ban sok ceurik bae kabar ya kiai ceurik bae kunaon ceurik bae proposal teh datang. Eta ceurik. Cik Tuan Syabdul Qadir dina hakikat daye nyambung omong sarua jeung Imam Ghazali. Pang goblok-goblokna jelema. Sarua ya para wali mah, mun kukula disimpulkeun we mah. Kudu kitu ditingalian dina kitab Nakur. Disundakeun ieu. Disundakeun ieu. Dengekeun ku dengkul sia. Isi baca kadang-kadang make culiga dengkul bela pang goblok na jelema pang tolol na jelema pang bohon na jelema leungit umur teh ceurik tapi lamun leungit dunia ceurik bohon kan urang kabehan ayo coba umur sabaraha sia 60 pernah sia ceurik bahwa umur sia beak henteu umur sia sabaraha kuari 50 pernah sia teh leungit umur ceurik henteu eta teh kapan mutiara leungit umur urang teh makin hari makin leungit pernah ceurik henteu ai kamari ceurik leungit sapeda leungit motor deureuh sapeda jeung motor HP leungit ceurik kiai deui goblok kiai leungit HP ceurik kadukun deui eta kiai mana moal bejakeun ku aing ja Habib ge ceurik urang lamun kos kitu pan karasa tah karasa kana jantung jaheunya tuh sundakeun bahasa Tuan Syabdul Qadir sundakeun bahasa Imam Ghazali sundakeun bahasa Imam Abu Hasan Asy-Syadzili sundakeun para wali-wali Allah cak nyana tolol goblok jelema leungit umur teh ceurik leungit dunia ceurik urang aya nu teh ceurik hiji doang kunaon pamajikan paeh teh ceurik tuh kan emang belon sarua leungit dunia ceurik tapi leungit umur teh ceurik eta teh termasuk min jumlatil lain wali Allah aduh jadi wali berat urang mah dunia tuh leungit ceurik urang boro-boro leungit sepeda leungit motor leungit mobil leungit HP boro-boro ieu mah ya Haji Pudoli ya, Ki Pudoli ceramah tadi beri amplop ceurik. Haji Pendi mamaca tadi beri berkat ceurik. Nya ceurik sedih heuga. Kunaon? Anak 12, incu 12 ageun. Kunaon make ceurik? Boro tolol teh coba. Eta teh goblok eta kos kitu eta. cak Haji Pendlok ya osok terus ya mah kaing bae sih
dasarnya siapa emang ekstrim. Udah gue sekarang itu tah motif cerik, ada motif cerik. Pernah orang yang cerikan mutiara leungit umur, tapi dunia orang teu meunang cerik. Cukup cek Tuhan si Abdul Qadir jang barometer bahwa orang jauh ke Allah cukup eta. Cukup cek Abu Hasan As-Sazili takos kitu bae cukup jauhna urang ka Allah. Cukup cek Imam Kushairi urang teh kos kitu bae bahwa urang jauh ke Allah. Cukup geus. Geus ulah hese-hese ja innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Nusieun ka Allah mah ulama ahli ma'rifat. Aduh cenah ieu urang ulah ngaji kitab ieu sanunita ngaji ieu. Atuh cenah kiai kunaon ngaji eta jatuh aing mah aing bae sorangan. Geus cenah aing mah moal ngaji lulus kitu ngaji da bodoh. Lah aing mah cenah ngaji tapi di ditu handapeun tanggal buat lulus. Malipit burung. Ieu supaya nya rahasia hate aya hoan geureuh. Urang ngaji mauizah, ngaji ihya, ngaji hikam, jang urang. Ulah ka batur, engke kanyahoan kasalahan-kasalahan urang. Abe urang bisa babalik ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ketika urang nyaho jahe ieu aing goreng can pernah sieun ka Allah jauh berarti aing ka Allah istighfar. Lain aju jang ka batur goblok tuh sia caki uji geus mah lain kiai. Ai ka batur bisa ai sorangan teh istighfar tolol deui. Ieu mah keur ngaji doang ieu mah nyaperti-nyapertikeun padahal mah jang urang. Oh berarti aing goblok ge. Aing tolol ya berarti. Ilmu dibere ku Allah tapi aing teu sieun ka Allah berani jasa. Aing leungit umur mah teu pernah ceurik tapi leungit berkat mah aing ceurik. Nyolateun bae nyolateun tah panca Kangjeng Nabi. Lamun urang nyalateun teu ngiringkeun ka kuburan eta teh dibere sagede gunung Uhud. Masyaallah ganjaranna. Pohara. Lamun urang nyalateun kemudian ngiringkeun ka kuburan dibere 2 gunung Uhud ganjaranna. Bolehna. Pohara kan. Aju urang teu nyalateun teh ceuri. Leungit ganjaran ieu sabenerna mah masyaallah pohara jasa. Ganjaran mun urang nyalateun aju ka kuburan mah 2 gunung Uhud kahadean urang. Darajat urang teh ceuri tapi urang ketika urang nyalateun teu dibere shalawat ceuri. Kelompok Habib eta kos kitu. Eta kos kitu. Aduh, Haji Pendi mah kaliwat balik deui nya nu kadinya. Balik deui. Maksudnya tadi teh can kabere, maksudnya ieu aing ieu can kabere sarua jeung kitu kan. Tolol, masyaallah. Sakalina henteu, ja itu pajar geus mere bae. Bebeja ka tukang hampura, mana panitiana? Can kabagi gitu, ieu bebeja deui. Kan eta pelon. Nyalateun teu kabagi sholawat mah ceurik, tapi teu nyalateun teu kabayang ganjaranana. Urang masyaallah berarti kan urang imam lain keur carita nanaon jauh keneh berarti urang ka Allah jang sadar oh jahe masyaallah toh urang lamun bisnis tinggalan ku batur cerik tapi penting teu tahajud teh cerik eta kan penting tadi teh moal kapangide jeung urang sanajan aya penting hareup nu tadi mah kapan ditilep geus ku Allah eta teh bakal dibuka ke di akhirat film eta teh ti mimiti urang balik malam eta mana nu aya salatan mana nu aya jaipongan mana nu jogedan mana nu orkesan mana lolobana urang mah joget mah lulu pernah ditobatan pernah dicerikan teu tahajud teu pernah urang mah tapi lamun isuk tinggalin urang teh bisnis cerik jauh keneh berarti urang jeung Allah sebab kesieun kalau innama yakhshallaha min ibadihil ulama ieu ji teu aku mah ku bupati laporkeun atuh ja aing ge umatna daftarkeun atuh coba Ki Pudoli ka ditu Habib Rozak coba jajanan sok untang lantung di ditu bae mah aing daftarkeun atuh coba wayahna saminggu sakali apa sebulan sakali benta daftarnya na teh kudu daftar ka Allah bae ka Allah bae geus pokona mah urang digawe ka Allah
anu bakal mayar ka urang siankeun diri urang ka Allah innama yakhsyallaha min ibadihi hanya ulama nu sieun ka Allah dipaksakeun ge jelema nu teu ngaji ti tasieun ka Allah mal bisa jelema nu teu masantren ti tasieun ka Allah mal bisa bae kajen gugu mage moal bisa emang sieun ka Allah kumaha moal bisa cak kirang nu masantren ge ti tasieun ka Allah hese lain hese hese atuh komo nu teu masantren jadina Al-Qur'an ieu mah innama yakhsyallaha min ibadil ulama deui nu sieun ka Allah kecuali ulama teh dibere ilmu Allah yakni ilmu marifat memehna masantren heula atuh komo nu jadi guru SD asab jadi gari asam-up nu jadi guru moal sieun ka Allah salat ngan teu sieun ka Allah waktu korupsi mah korupsi bae tanda teu sieun ka Allah cenah ieu mah PNS teu sieuneun ka Allah cenah salat urusan salat jeung sieun lain deui salat bae teh mah ngagawean syariat tah mah kos kitu mah ku ieu ku itu bagus ieu mah keur carita nu sieun lain berarti teu bagus lain terus siapa sok salah bae goblok ieu berarti cenah ieu salah bae lain ieu mah deuk ka jero nyulusup jadi aing hese ngomongkeunana ieu mah sebab sia mah TK di Pagahan Universitas jadi hese ieu ieu kudu dibukaan hiji-hiji mimiti buka bajuna buka tuh sia maju seuri bae pan abeh nonggerak kitu kabeh nah ngan di orang lalaunan tabaruk bae sugan urang bisa nyayan gitu kan maksudna jeung teuing lah kana kukumaha nu penting urang hayang deket jeung Allah sanu nyaho ja Allah mambabarieun deuk mere maka urang bari urang set diberesin ka Allah ngageter-geter beda sieun ka Allah mah lain deui nu sieun ka Allah sieun tinggalin dunia sieun tinggalin jabatan sieun tinggalin keagungan lain kadeleuna lain deui sangat lain kanyahoan teu nu bisa sieun ka Allah ti hamba Allah kecuali ulama ja Quran teh Quran teh kalamullah berarti salian ulama moal aya ka sieun kitu wae sasese ulah sasese Masya Allah haju kieu deui nu Inggris namanya jeung nu resep Inggris tapi resep cek Kangjeng Nabi yab'atsullahul khalqa yaumal qiyamah Allah bakal ngahudangkeun ka seluruh makhluk kok dina poe kiamat timimiti Kangjeng Nabi Adam datang ke akhir umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baas ngaranna udang ti kubur giring ke masyarakat summa yumayyizul ulama tuluy Allah misahkeun ka ulama Allah berfirman fayaqulullahu ta'ala cek Gusti Allah ya masyarul ulama hei golongan ulama misah ulang hiji jeung hansip ulang hiji jeung Wandra jeung calo ulah woi ulama ulang hiji jeung PNS jeung bupati jeung gubernur ulah misah tarik ku jaki pudoli ka dieu sia mah pentikeun ieu bareng bibrojak ka dieu bibrojak pan sering ke pendopo baturin dong saya bibrojak ka tarik ku jaki Sumayumayizul ulama Allah misahkeun ulama cek Allah ya masyarul ulama hei golongan ulama dengikeun ku anjeun misah dipisahkeun ieu kafir ieu musyrik ieu munafik ieu golongan maksiat ieu PNS guru kabeh boga bendera masing-masing wasiqal ladzina taqau ila jannati zumara digiring siqal ladzina taqau jelema anu takwa ka Allah ila jannati ka surga zumara teh golongan-golongan make bendera-bendera bendera ka hiji bendera kedua bendera katilu bendera kaopat nah ieu bendera ulama dipimpin ku saha Zaid bin Harithah pemimpin ulama jaga di akhirat selain daripada Sayyidina Utsman Zaid bin Harithah Masya Allah diberi mandat Zaid bin Harithah tah cek Kangjeng Nabi
aya naon Gusti Rasul ya bendera kibarkeun seluruh ulama bawa ke sorga dibawa bendera anjeun hampura Gusti izin ulah izin mana ti kaula buka ku Zaid biar al ulama warasatul anbiya menuju surga Allah kecuali ulama Golkar aya di dieu tulisanana aduh sedih aduh sial cek ulama Golkar atau emang siapa sial nah bajar beneran beneran maksudnya emang benar gitu aduh ya Allah cek Gusti Allah inni lam ada ilmi fikum illa li ilmi bikum kadenge ku kabehan kejaga di akhirat firman Allah ya sayyana kaula tenendenkeun ilmu kaula ka anjeun teu mere ilmu kaula ka anjeun teu nitipkeun ilmu kaula ka anjeun karena kaula nyaho ka anjeun bahwa anjeun teh sebagai pewaris para nabi sebagai anjeun teh sebagai khalifah anjeun teh dititipan ilmu kita ngembangkeun jeung neruskeun para rasul jeung para nabi semata-mata kaula nitipkeun ilmu ka anjeun kecuali kaula geus nyaho bahwa anjeun teh bakal ngembangkeun ilmu sesuai jeung rasul-rasul anjeun masyaallah wa lam adahu fikum li'azibakum jeung teu nendangkeun kaula kana ilmu kaula ka anjeun nu dimaksud deuk jiksa semata-mata kaula nenden ilmu ka anjeun maneh deuk disiksa berarti deuk disalametkeun nu mantak dibere ilmu deuk disalametkeun sebab jelema anu hendeuk disiksa mah teu dibere ilmu atawa ilmuna disalahgunakeun geus kuari ma intaliqu ilal jannati segera berangkat ke surga wa qad ghafartu lakum kaula geus ngahampura ka manehna kabeh berangkat surga di bawah bendera di bawah panji Zaid bin Harithah si kullina taqau ila jannati zumar hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha وقال لهم خزنتها سلام عليكم تبتم فادخلوها خالدين. Hai Habib Razak, masuk. Masya Allah. Begitu datang kadinya, lihat dulu suratnya. Wah, ini sering ke pendopo, minggir. Aduh, Habib Razak terjadi di surga. Cak malaikat Ridwan, cari jaki sono lu. Aduh, cak Habib Razak saya udah tobat, katanya uangnya juga nggak dimakan, cuma dibagiin ke ayam doang. Ayamnya dijual. Wah begitu teliti bener, uangnya nggak dimakan. Oh digerokin Razak sini lu, sini masuk dah surga masuk. Tapi belakangan ya. Ya orang bari lalagan ke beneran kan? Udah pacar lalagan. Ya Allah, Masya Allah. Orang inggis tepan kelamun orang kita ke surga, makanya diteliti heula pan. Boro-boro di akhirat atuh, orang di Mekah bae ge di Mekah diji dah saja tapi pisah. Diteliti heula pisah besi garong, besi penjahat, besi bajingan. Lantaran ikan dek ibadah besi ngarusak ke ahli-ahli ibadah engke teh tenang ibadah teh pan mentak diteliti di berbagai bandara kuari hayang ikut campur sebab ieu internasional teh bisa tuh orang teh setuju lantaran ikan dek nenangkeun hamba Allah dek ari ibadah ku bahala mun ikut campur nu sejen urusan keuntungan malah teu masapira keuntungan tetapi ieu neko-neko mun Irak milu, Iran milu, Turki milu, sanu nyaopan nyana mancan jelas. Indonesia misalnya milu, orang tetap tersetuju kula paling tersetuju. Geus bae, Raja Salman, geus bae ente bae geus lah. Ulah dipilukeun saja. Sabab naon? Man urang teh tentrem pengurusan penyusupan. Suatu kitu rapihna ge baheula senjata ararasup. Komo lamun dipilukeun kapan penelitian pisana. Habib Razak penjahat masuk. Coba mau pepeltokan panjana ka ditu.
cilaka orang jadi tertentrem guys Arab baik guys urusan nyana meraih keuntungan dan lain sebagainya atuh tambah urusan nyana atuh mentem semata-mata Allah nenen baitullah didinya lamun lain jang keuntungannya nakeun bae atuh ieu beuki mah tinggal gitu bae tapi orang aman asup ka ditu ngeunaheun tapi lamun ilu negara-negara lain orang kan khawatir aya naon gitu ngaranna penelitian anak orang Irak ku Irak orang Iran ku Iran Indonesia ku Indonesia atuh pan babari nyusupna ka ditu embung orang ulah tetep bae urang Arab bae ieu keur carita Mekah urang asup ka Irak bisa di ditu dipersulit datang ka ditahan 8 jam penelitian pisah nama besi teh akur atuh komo dekat surga rozak teliti berapa tahun lu hidup cakap bro gue juga kagak tahu coba teliti kawin berapa kali kawin teliti lah masya Allah karim ya masyarakat ulama ini lama apa ilmi indah nikmat tapi khawatir besi hanas orang ulama tapi ternyata orang di exit di embargo orang tuh menang asup ka surga orenganan ieu mah ulama ahli Allah subhanahu wa ta'ala hijikeun jeung nu tadi yakni ulama nu sieun ka Allah anu tadi intaliku ilal jannati faqad ghafartu lakum geura berangkat maneh ka surga kula geus ngahampura ka aranjeun kabeh ulama nu sieun ka Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillahirabbil alamin. Ieu mah pertanyaan ieu punten Pak Kiai abdi bade tumaros. Abdi setiap hari Minggu ngaos teras direkam apakah pakai suka atau napi ngijinan oke ngarekam disetel di nusir jalmi punten lanum abdi tesopan ka Pak Kiai sedengkeun di sebelah abdi aya Muhammadiyah kumaha eta Kiai dudung nu di kampung ulama di awal ge tingidinan direkam ulah sok direkam ayeuna loba rekaman kemudian aya video disetel di mana-mana kula nama panteu meunang untung nyana nu ngajualan nyana nu untung bebejan teu pan kula nu jelas wa kula wa embung di kitu-kitu di awal ge embung loba tamu nu ti Bandung bahkan ti Surabaya aya ti Cebrang bebeja silaturahmi hayang amprok lantaran nyana boga videona kula aing mah teu produksi. Mari ieu rombongan di Bekasi kemudian di Purwakarta nyana dongeng boga rekaman Pak Kiai sidina videona lengkap dan lain sebagainya kok kula dibejakeun ti awal ge kula mah ngaulah-ulah direkam ngaulah di videokeun ngaulah bae geus jadi mangan sakadar ngaji teh ngan sakadar sakieu be urang mah hiji nyaritakeun ilmu Allah kadua hayang meunang ridho Allah nu daek ngararaji nu teu daek mah sabodo geus sakitu ieu mah ngan sakadar ngaleungitkeun kaguguran doa di akhirat besi ditanya ku Gusti Allah teu dibikeunan enggeus dibikeunan ajung ke ditanya ku malaikat pan eta direkam ieu teu tanyakeun kanu ngarekamna ka ditu meureun cenah kebagian saperak dua perak hating henteu
kos gitu ya bahkan di Jakarta kawari rombongan kiai-kiai muda datang nyaritakeun deui meuli rekamanana di nu jualan di ditu di Tanah Abang ambo bisa kos kitu atuh tah eta lah wallahu alam kulana mambung ti awal bahkan aya di internet geus sababaraha kali kanu jitu ngaulinkeun internet supaya dihapus ulah aya dan pernah aya tamu ti Mesir aya pernah tamu ti Maroko nyana muka internet kemudian aya aju ka dieu ngahaja beti Mesir ka dieu ti Maroko gede ting ongkos hayang kapengi jeung aing mah lantaran kos kieu bentukna ieu sakikieuna bae kula ge dibejakeun mun endeu ka dieu deui sakadar hayang kapangi jeung kula teu kudu ulah geus pokona mahal ting ongkos kurang lembur kula ge ti lok hayang kapangi jeung kula kunaon kana hayang kapangi sakitu bae teh ulah ya ulun sababaraha kali kula minta coba dihapus blok-blok nu aya di internet lain sakali lain dua kali tetapi muncul deui wallahu alam urang kula nambung Allah ngagerakeun seperti eta sabodo untungna sabodo we ya deui rumah nu kageteun di daerah gitu Tasikmalaya jauh di Tasikna ge tungtung dunia eta mah kadarieu sa mobil kiai kabeh eta nyana boga rekamanana ju nyana nyaritakeun nang ti mana sakulah meunang meuli di kota Tasikmalaya aya teh sanu dagangna tuh jin teh jelema serius ujung-ujungna nyana neuk ngaji cenah iraha waktu ke ka dieu deuk nyen rombongan ti Tasikmalaya jauh Tasikna di kota Tasik masih kene 2 jam naik mobil tungtung dunia cekula gitu mah gitulah nya saja sabodo geus loba jasa informasi nu jualan kula nama ngaulah di awal geus nu nyahoeuna cukup Allah bae teu kudu dikanyahokeun ku jelema riweuh dikanyahokeun ku jelema mah lantaran nu ngalem aya nu nyacad aya gitu bae satungtung dunia aya moal eureun-eureun ai jeung Allah menyana nyacad teu kadenge urang atuh nyana ngalem teu kadenge tah kuang ge bae di akhirat ai jeung jelema pan kadenge ku ceuli sabodo aya deui rombongan deui ti Bandung kan di Bandungna jauh ka ditu ka Gunung Halu masih jauh kene sia mah nyaho ka Gunung Halu lah moal bae pokona mah sabira hirup upek-upekan diketos doang atuh. Nah ka dieu nyana terus caritakeun rekaman kabeneran ka dieuna jeung DPR jadi nyana teh kok kiai cenah ngomongna ieu ka kula nyinggungan bae aing mah waun teu kasihan teu sia anu nyinggung atuh tama nafsuna nu kasinggung mah tapi ti harita nyana teu bergerak deui di partai eureun di partaina sekali-sekali nyana sok ngaji ka dieu ai nilik manfaat mah aya ngan nilik madarat mah atuh loba terutama mah atuh kauntungan-kauntunganna kuduna mah bagi dua yes teu beres carita jadi sakali ini kula ulah direkam-rekam ulah. Terus ingat ke almarhum MZ Zainuddin MZ. Jadi jana walaupun can ngaji ke dia ternyata geus bebeja ke kula boga rekaman kiai. Awalna juga kula itu emang pakai ngerti ya sedikit-sedikit saja ngerti.
nama itu orang Betawi paham ngan nyana Sundana ngan bisa henteu nah jadi kos kitu di akhir zaman mah boro-boro ieu ngaji minantu ditok-trokku lelenjing sambal ge aya di internet tah eta kos kitu di akhir zaman masyaallah lah sebetulnya kalau lelenjing nyaon beureun lelenjing tahu zaman kabelah ditu lelenjing mah zaman Raboes Majahoun gua di daun Raboes majahoun mangsa dugdeg gadituna Masya Allah jadi kula ngalaman hirup di zaman Raboes zaman peneng kaeta iya gua mah waduh ya zaman internet zaman kitu informasi cepat disebut era globalisasi kontak cek Gus Dur belum siap rakyat Indonesia untuk masuk di era globalisasi sugan kula macan siap teh kunaon horenganan bakal tuturuti jelema teu kuat nahan informasi geus ancul-anculanana jang dunia bae akhirat tertinggal akhirat bakal ditongton doang di HP di televisi di internet dibukukeun ku ari mah diamalkeun mah henteu ditiru akhlak-akhlak barat akhlak-akhlak moral-moral nu rusak ku budak-budak lembur iyalah can siap bangsa Indonesia kaget sebab tahap pendidikanana baru mencapai tahap menengah can cara di Timur Tengah entak kula ningali di Irak eueuh gedung film eueuh bar ningali di Iran eueuh bar eueuh gedung film malah ya sa Iran neangan bar cekula Iran tertinggal oleh pasar Kemis di pasar Kemis bola sodok ambualaya ke budak-budak SD di papatahan kulurah iya cara bola sodok pokoknya sih waduh di urang mah ambalaya di Iran moal aya di Irak moal aya mun di Mesir aya di Mesir malantaran di Mesir mah geus lila dijajahna ku Amerika jadi internasional tetapi tetap Islamna kuat memantak asal berbau Islam ialah jadi mangsa Amerika kakarak berdiri Mesir ternyata horeng main di jerona kedaulatan Islamna terlihat deh mulai dioyak-oyak deh ku Amerika setungtung berbau Islam Amerika selalu jadi bumerang nyana sebenarnya provokator teroris teh nyana Indonesia mah aman lantaran sumuhun dauh mangga ieu cenah deuk dicokotnya los ieu mah beusi deuk dicokot bae nya mangga ieu mah minyak lah deuk diperbudayakeun bae los silakan ieu mah lo ieu mah cenah Indonesia deuk dicaplok bae mangga bae teh Indonesia inggis saurang ya Allah ya Rabbi nah ieu mah urang neruskeun materi pengajian urang mengenai tentang hukum qisas praktek qisas bari ieu mangan sakadar jadi koleksi ilmu di jero agama Islam dilaksanakeun mah teu tapi urangnya si Al-Quran nu diterjemahkeun ku Kangjeng Nabi nu disebut hadis diijtihad ku para ulama jadilah ijma jeung qiyas nu ku urang dibaca hasil daripada
ijtihad ulama ijma ngaranna bentukna kosir maca ngahartikeun urang kitab sarua jeung ngahartikeun ucapan Kangjeng ngahartikeun ucapan Kangjeng sarua jeung coba-coba urang nalaah jeung ngahartikeun wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi urang teh keur jaritakeun ucapan Allah melalui kitab buatan-buatan ulama. Jadi urang keur ngobrol jeung Allah. Itik hakikat nama keur ngobrol jeung Allah urang teh macakeun kitab teh didelekeun ku Gusti Allah mana nu nundutan didelekeun mana nu bade ngarokok didelekeun ku Gusti Allah ieu keur ngobrol jeung aing mangkaning sia SMS anjeun jahe atuh macem-macem bae eta. Masya Allah ya mantak ke Inggris adab-adabanana urang teh kurang ente dikiekeun ye Gusti abdi unggal poe dahar nginum jeung sare nonton TV jeung ulin ieu mah abdi mah hendak disanggakeun awak abdi dalai nu abdi mata nu Gusti ceuli nu Gusti sungut nu Gusti beteng nu Gusti sadaya-daya zahir batin nu Gusti abdi mah bade calik di pangaosan ti mimiti der datang kabalik deuk ngaji bae pokona abdi mah langsung neangan tempat anu ngeunaheun langsung nu tiis diu geus ulah ka dode-dodereup itu nekat orang tak berani sebut borangan orang teh kasuk borangan can berani nyerahkeun diri 2 jam acan waliullah tengah penting teh kos kitu udang jam hiji Gusti awak nu Gusti waktu nu Gusti abdi mah deuk disangakeun ka Gusti zahir jeung batin abdi deuk dipandian abak abdi dihayalkeun bahwa urang maot dihayalkeun urang teh keur dipandian gitu keur paeh terus disabuna jadi lamun paeh mah pikiran teh akan ka Allah bae ulah kieu ji aing paeh sia momononan ya aing asana ieu jurig aya deui itu teh borangan biasa sih borangan ngayalkeun paeh di wuduan make baju nu putih sakukuru aju ngaca di pocong ieu takos kitu nyangakeun Gusti awak abdi zahir jeung batin da sanes doa abdi nu Gusti abdi dibere tunduh teh ku Gusti rek dilawan ku abdi kamari-kamari ieu memeh abdi umur 50 tahun teh geus karek bae mah nya deuk datang ka paeh kieu bae kitu lalakon ibadah rek dipaksa awak abdi Gusti sanes abdi ngenu ngahalangan abdi teh nafsu abdi ieu teh abdi rek perang jeung nafsu jacak nafsu abdi mah abdi teh ieu teh hayang hees Gusti hayang sare sarua jeung batur ngan lamun kieu bae deuk iraha atuh dedegetan jeung Gusti abdi mulai ayeuna deuk nyerahkeun deui sanes nu abdi nu Gusti perang urang perang urang mah tilok kos kitu sih tilok ternyata ieu tunduh bae ya Gusti tunduh bae di kopian ku abdi heh sia udak urang kopi inum begitu tunduh cenah cak batur Gusti ngopi teh teu tunduh ja abdi mah tunduh ngudak deui di ember sia huluna diasupkeun ngebrak bener atuh can nyorang perang sih orang mah tuh can nyorang perang tah hesena ilmu thariqah untuk mencapai hakikat lain zikirna gampang zikirna mah undang aya cau gede kiai hebat jasa cenah zikirna kos kitu mah nafsu udang tajam hiji pandian awak wudu serahkeun ka Gusti kuat sabaraha jam coba diuk kuat sabaraha jam salat perang teh jeung hawa nafsu
jangan nonton bola sama orang sapeting terus baik kuat malah tetunduh sanggilang pemajikan ngemarah baik ge halang geus SBA tuh dinya mah resepnya seueuh terus baik tapi salat mah can nyorang perang urang jeung hawa nafsu Allah puyang biasa itu sabar rakaat dia pukul encan kos gitu eta perang tah kos gitu ibadah ngaranna mulai hiji jelema diangkat ku Gusti Allah jadi wali peutingna kerek mah moal aya jelema diangkat jadi ulama solihin lamun tah peutingna kerek mah moal aya cenah aya di lembur kula ge ti lokes teh mah kiai kunaon tim sukses cabok kiai kos kitu ieu di dieu aya cabokeun perang jeung hawa nafsu kos kitu tah urang ese jasa lamun kanepi duniaeun mah wani dihareup tapi neangan ridho Allah berani maca Quran ketika loba jelema berani ceramah ketika loba jelema berani maca kitab ketika loba jelema berani zikir ketika loba jelema ketika sorangan mah teu wanieun atuna naonan ibadah kos kitu wani nanti ketika ayah jelema bae sorangan teu wani ya eta lah teu berani ngaranna borangan kos kitu ngaranna sorangan urang ngahaja mun aya mah imah kosong iya cek urang ku aing dipake sia iya yang nyeho coba mental aing datang ka mana coba kakarak asup da geus jual cileut itu lain husu ya kos kieu mah urang mancan bisa tak perang teh kos kitu geus ulah waka di imah kosong sorangan di masjid sorangan di imah sorangan betah udah nu teh tunduh kabeh ge ngamimitian mah tunduh kabeh ge namun terus baik itu datang ka paeh deuk iraha nyahona ngadenge suara cak-cak ti peuting deuk iraha nyahona ngadenge suara-suara bangkong ti peuting zikir dek iraha nyahona ngadenge suara toke jeung dek iraha nyahona urang kapanggih jeung kuntilanak itu mah aja kuntilanak ngotilok ti beurang atuh aya ti beurang kuntilanak tewak ku urang kuntilanak ka ti peuting dah aya nyaho coba cek ieu kuntilanak coba tangtangan ku urang kunti aya sia aing ya nyobaan ti peuting coba barak aya sial sugan teh teu wanieun ka aing lompat urang cek kunti anak jasa kitu doang ya belajar ibadah teh ulah di tempat nu loba tempat nu saeutik belajar ibadah belajar ngaji ge ulah loban kieu teh ieu teh mun can bisa mah bahaya ceramah teh mun can bisa mah bahaya diriung-riung ku jelema loba tah nu istimewa mah takieu nu baheula ngaji duaan we ayo ngaji duaan wujud artina wujud aya ayana Allah teh kasipatan ku kidam artina kidam mah mimitina artina bako tetep langgeng tetep teh tungtungna sok ayo duaan betah jelema baheula ngaji teh aya be batur kitu batur mah ieu mah udah dulur ngaraji atuh sia ka aing udah teu ngaraji ieu aing kiai teu kadeuleuh ieu aing kiai ku sia masyaallah sia si kunaon teu nyaho ka kiai aing kiai yeuh talian teh kos kitu mah batur ulah gare geus ngajina bisi kanyawan ku batur lah mudahan bae nya eta nu pisorgaeun mah kos kitu. Masya Allah ngaji teh urang mah hayang diriung-riung ku jelema tapi lamun ku Allah geus digerakkeun iya tuh sabada Allah mendak saeutikan jeung lobaan akur bakal ngaji teh yang ngaji ya sabada urang ieu tiluan prekeun yuk agok tiluan doang ngaji naon teh kos kitu teu meunang mari bisetik aya 5an bubardak
Atuh murid ngarep-ngarep hujan bae. Tek hujan. Kudu pere deui. Iya keur carita bebelajar ibadah nu ikhlas dah hese nu ulah kanyahoan ku makhluk cukup kanyahoana ku Gusti Allah Subhanahu eta tanu dikejar coba komo nu geus kolot mah mencan pernah udang-udang dipeting tahajud ji nek datang ka ira aya awak manya tingongora datang ka kuari kieu bae cobaan perang sekali-sekali perang mah teu kudu ka Irak teu kudu ka Syria urang bae jeung hawa nafsu skieu ulah ka salat mas tunduk goblok sia koy bantingkeun sia awas sia hulu pantaukeun koing sia ieu ye ka mana cek urang teh pantaukeun ka pamajikan sia atuh es deui tah ngaranna da seblon emang urang Ciku pemblon kabeh carita perang jeung nafsu teh kos teh kakarak awalan teh kos kitu masyaallah hese jasa hayang ulah kanyahoan ku makhluk ibadah teh ku Allah bae hese mah lain haju leupas tina urang ngaji biasa lain aing ngaji nu biasa mah ngaji syariatna ta ieu ngaji nu khusus ka Gusti Allah anu babacaan teh ngaranna ngagerendeng we di jero hate urang nu nyaho malaikat kitu nyaho iwal ti Gusti Allah eta istimewa manu ulah leung lolobaan be ngaji teh jeung jelema bae komo teh mah ditungtung-tungtun ku kandidat titah ngaji misi na geus lain ngaji tah mah RP kaluar nama Al-Qur'an disungutna hadis horeng di jero batin nama rupiah Soeharto ban sen mobil ganti ku ari Fortuner kadangnya Al-Qur'an kos kitu entek waliullah wa jijieun kos kitu sabab nyana geus nyaho kana hakikatna ji teu bejalain ngaji tuh hese kan kanyahoan ku waliullah mah aya jelema teh kuli sapu kuli nyapu sabaraha sia digajihna 20.000 aing mah sapoe hina tujuanana dunia 20.000 salat wayah salat mah salat halal ngan tujuanna dunia sakikituna bae kabagi jeung si soleh le sia digawe di mana di masjid aing mah gawe naon adzan aing mah dibayar sih bayar sopo 20.000 naon bedana jeung tukang sapu ya tujuanna mah 20.000 keneh ngan bedana nu ieu mah di pabrik japuan atawa di hiji gedung di imah atawa di kantor ieu mah di masjid teu aya beda setika-tika can selama tujuanana 20.000 wae ngan kadengena mah bae hebat jasa sia tong mah tukang azan lain tukang azan tukang neangan duit melalui azan tuh badak atuh sarua-sarua kae eta kos kitu nah bandingkeun teh ku urang tukang sapu 20.000 tukang azan 20.000 iya atuh eta kaena nu dimaksud tukang sapu waktu salat tukang azan waktu salat ajung ke ganjaranna teu ganjaranana sakikituna bae di akhirat teu beda tukang sapu jeung tukang azan teh ngan kadengena doang ulah dikira hebat jasa di masjidnya mah cicing bae di masjid ngegedean dosa malah mah ye cicing di masjid parangsana tuh kan motif di deuleu urang masya Allah si ieu ngaji ceramah si ieu ngaji di majelis taklim tujuanna ngan saukur yang meliban atuh akur jeung tukang sapu naon bedana ngan ieu melalui Al-Qur'anul Karim kadang tigesleuna leuwih tibatan tukang sapu ti soredatna leuwih tibatan tukang sapu selama tujuanna eta kena sampah kamu nu kos kitu eueuhna naonan lamun geus kieu ye beda ye sia digawe di mana aing mah ngabdi di saha
di kakak aing atau di abah aing. Jadi tukang naon? Tukang sapu, aing mah tukang ngaguntingan kembang. Digaji teh hayang digaji aing mah. Aing mangan sakadar kaduluran atau babaturan dek ngabdikeun diri bae. Aja sok dibere duit urusan mere duit teh mah urusannya anak. Aing mah dek ngabdikeun diri bae ku aing dibersihan, imah ngarumah salah aing mah bari ibadah. Geus aing mah dibere alhamdulillah teh dibere. Teu masalah aing mah ngan aing mah rasa dedeh kakak aing mun kakak teh mah mun adik-adik mun abah-abah mun uwa-uwa atau babaturan aing mah ngarumah sampe endeuh aing mah ngahidmat di ganja nyapuana di ganja pohara jasa di mana leh kuari masjid aing mah tukang naon tukang adzan digaji aing mah teu deuleu gaji urusan gaji mah aya dicokot tuh menta aing mah atuh dasar si soleh blon tah henteu aing mah iman adzan wae aing mah sesuai jeung tugas dibere alhamdulillah teu masalah geus aing mah geus pokona aing tukang adzan we geus inget ka ki Bilal bae ganjaranana gede bahkan leuwih gedean ieu tibatan tukang sapu sebab naon adzan mah puguh aya penjelasan ini tigali kajian di masjid tapi sakadar ndek ngarau doang mah bahaya kajian tukang sapu tapi manehanana motifna hidmat boharnya komo lamun ngahidmat ka guru mursyid lain deui tah mah geus carita terus lain deui tah mah lantaran tah ndek dileungitkeun nafsuna ku sang guru hulu jadi suku-suku jadi hulu geus siapeun nya nama lantaran tama endek dibersihan batinna ku guru teh ulah aya riaan ujub takabur ulah rasa pengakuan diri aya deui iwal ti guru mursyid ta eta mah sesuai jeung perintahnya na boro-boro keur kadeulana benar keur kadeulana salah pasti dilaksanakeun sebab naon guruna geus teruji jadi wali geus jauh tina nafsu kadeulana mah siga nafsu kadeulana padahal teh Abu Bakar Shibli beja ke Ki Junaidil Baghdadi hayang abdi mah teh hayang dibersihan awak abdi teh ditarima antara Abu Bakar Shibli mah pengusaha gede pengusaha ternama di Baghdad kelas internasional nyana hayang guguru ulah Junaid moal kuat lantaran datang deui hek bae atuh piceun atribut bos cek Ki Junaidil Baghdadi piceun atribut bos picen cicing sia di dieu mangga beneran sia bade abdi mah geus diucutan kabeh bade dikumahakeun ya abdi ganti bajuna tanu cumplang-campling mangga bere cicing sia di ditu tuh di pertigaan menta-menta kieu bae aju duitna ka dieukeun pan okosna mah okos dek dipalak dijieun kuda padahal lain Ki Junaidil Baghdadi mah siapa si aya nu mere lamun engke resep kana duitna atuh naon bedana jeung dagang ulah jadi berarti ieu mah menta-menta teh tugas duitna baja dek dibikeun ieu ka guru tinggal guruna mah nyieun dapur bloon tau guru bloon atuh lain ge mursyid kos kitu mah haji mursyid paling eta mah oh ke ku guruna ge dibikeunan deui duitna diinsurop-insurop geuning jageus teu hayangeun guruna ge ngan ieu supaya nafsuna eueuh kumaha masya Allah sabaraha taun teh Abu Bakar Shibli kikituanana nyana teh 3 tahun jadi menta-menta dideuleu deui Ki Junaidil Baghdadi nafsu masih kene aya kene nafsu masih kene terus supaya nafsu teh eueuh sama sakali nafsuna nafsul ammaratu bisu nafsul lawamah nu eueuh nu dek dieuweuhkeun teh terus dididik datang ka boga rasa diri teh mulia hargaan awak teh pan urang mah sopan sia ka aing terus teu kadeuleu bae aing teh kokolot takos kitu teh eta teh jauh ka kawalian nu kos kitu mah udah aing diondang ka ditu teh dihormat-hormat acan kunaon kadanan ku di kasuran spring bed mah do make ampar-ampar do bagus eta kiai lain wali do kos kitu karasa boga harga diri sorangan kene hayang dihargakeun ku batur wali mah eueuh harga diri teh nu boga mangan Allah doang
geus diondang kana kumaha bae bakal akur bae nya mah dihormat teh hayangeun nya mah teh dihormat ge kitu bae tilok aya ngomongkeun boh budak aing boh di kasuran Indah Jasa bejakeun kana ngondang mun aing diondang kudu kitu-kitu tah susu kopi di dinya araraya tah jadi aing azana kos raja atuh teh mah tinggal ngarebekeun bae kana neraka teh mah kiai tah eta kos kitu asup aya ngomong-ngomong kos kitu bae kiai boh ka ditu teh di api lain wali kos kitu ieu wali mah biasa bae kabeh ge ieu adalah gerak Allah Subhanahu wa taala teu hayang nya nama di kiai-kiai teu hayang di mama-mama di buya-buya teu hayang ka mana kiai kiai buya sia tuh kiai mah tuh kos itu tuh aing mah geus abuya geus tinggal gerebekeun ka neraka bae teh mah kiai teh kos kitu. Pada yang terhormat Bapak Kiai Haji Junaid dokter Andes dah bego kapuat usia nang hese-hese aing kuliah Bapak Dokter Andes Kiai Haji Junaid yang terhormat SH na tuh kecap Tangerang aduh teh bos kere aya kos kitu aduh mantek dina ilmu thariqah mah coba diri gaulkeun ka batur barengkeun jeung batur coba hihijian jeung batur di mana ngerasa sorangan hayangna ternyata hayang dihareup bae takabur aya di jero hijikeun awak urang jeung batur ketika batur teu nanya ka urang ngajang hilek jauh keneh berarti urang kaboga pangkat hijikeun diri urang jeung batur ketika batur api lain ka urang aya di jero hate sia aja api lain bae ka lain hijikeun awak urang jeung batur ketika urang kabeneran dibere naik angkot batur mah naik kijang nyana sial jasa aing kudu dibere angkot ieu ngabesan tolol-tolol teuing batur mah naik Avanza naik kijang kaditu mah kadana naik itu Mercy ya Lexus ieu mah aing mah dibere kijang 08 tempes deui sial jasa can jadi teh kumaha dipetakeunana bae mama mah di dieu bae di mobil Avanza mangga mama mah di dieu bae di kijang terus ya mama mah di dieu nya di mobil angkot bae oh masalah di angkot gitu kebenaran di angkotna cak di rombongan teh mama mah di dieu bae tukangnya oh masalah aing mah teu diajak ya Allah Gusti ya ya geus gajah gijig kunaon ish manu aing mah dihareup aing mah teu dihareup puyeng aing mah kudu dihareup bae tak geus boga rasa hayang dihareup bae lain wali eta tadek dipiceunan tah nu kos karari itu tadek dipiceunan tah nu matak sorban mah bisa ngagebay ka handap tapi nafsu mah luar biasa hesena dipiceunan tah eta nu hese ge tah eta kabeh ge hayang kumaha atuh Indah Jasa mun beurang jeung peuting eta akur kapanggih jeung nu susi jeung nu sugih jeung nu susah teh akur kapanggih jeung muriang jeung sehat jeung naon kitu ngaranna gering teh akur kok indah amat eta anu paling boga reputasi munggu Allah mah tah kumaha carana eueuh deui nu bisa moal bisa nungtun lurah kos kitu camat bupati gubernur tah mah ngajongklokeun ka neraka jahanam tah mah kiai ge kiai modern bangsa kiai kos kitu moal bisaeun moal nungtun nu kos kitu mah moal malah mah kiai kuari mah bagus tah jelema loba nyieun usaha geura urang di dinya ge lain kitu tah kiai nu mana nu bisa ngabersihan batin ieulah nu sok disebut kiai mursyid nu mantep ge ieu aing ieu resep bae kana dunia kumaha supaya ulah resep kana dunia atuh aya kiaina aya kiaina urang deuk ibadah ka Allah satungtung resep bae kana dunia atuh moal ngeunaheun nah ieu coba ieu angsongkeun urang ngan guru ge engke heuleuh amal kuat sia mah dibere namun urangnya encan terus beneran sia bener sia ieu deuk ibadah ka Allah khusus bener hayang embung resep ka dunia bener mama ge resep keneh kadiekeun bae tuh dunia sia ka aing sia Allah gaduh tuku basia tah pindah doang buru seta kos kitu teh nu nyaho kana rangkana hanya ulama-ulama ahli batin
Idituna Kangjeng Nabi kabelah dina Sidina Ali, Sidina Husain, terus Muhammad Bakir, terus Ja'far Shadiq, terus Ali Ridho, terus kabelah dina Syekh Abdul Qadir Jailani. Tah jalur-jalur eta nu bisa ngabersihan kana batin. Indah engke urang bakal teh manggih naon bae ngeunaheun jasa mun eueuhna. Urang mapan kuari kapanggih bae jeung kiai anu rada hebat ngajang hilek bae. Nungga warung yang nungga warung eta batin teh beres neluh kan eta tapi lamun urang cekas hate teh urang ngeunaheun geus sasaha ge hayang bae kanyana ni ngobrol di layanan bae aki-aki ngobrol di layanan bae terus bae budak leutik ngobrol di layanan bae terus babnyana naon geus batina geus teu hayang kapanggih jeung sasa iwal ti Gusti Allah. Nu mantap ka Gusti Allah mah kabeh merengek saha bae ka Gusti Allah atuh ku Gusti Allah diperhatikeun. Nyana geus deukeut jeung Gusti Allah atuh kitu. Ngan sewaktu-waktu nyana embung kapanggih jeung jelema eta mah khusus dirina keur manteng ka Gusti Allah. Engke ge dicarekan deui ku Gusti Allah balik deui urusan pan anjeun teh dijadikeun khalifah ku aing urusan awak sia doang mah tuh babari. Batur tuh ulah kena ngajar rongklok. Tuh dititah padahal manyana teh geus embungeun dirina hayang jeung Allah bae ngan ku Allah dibere tugas ilmu pikeun supaya nu maling tadina maling na 1 miliar atur saeutik bae kitu 500 bae kitu heulanan kitu bae tadi saeutikeun tadina nonton TV teh full 24 jam nah kuari mah tuh 12 jam bae heulanan geus 12 jam genep jam geus genep jam 2 jam aju jual tipina jaleutik teh nu gede ganti. Eta hararese tah nuduhkeun supaya lempeng ti Allah. Geus arembungeun wali-wali Allah mah hayang jeung Allah bae lantaran naon? Deuk naon tuh babarengan jeung manusia. Jajeng jelema teu butuh jeung dunia teu butuh. Nu dibutuhkeun Allah tuh moal hayang. Janu ceramah resep sote ceramah aya nu mere. Jadi lurah Rasulullah jadi lurah lain endek ngurusan manusia endek hayang lumayanan teh aya perpuluhna ngemantak hayang sote jadi bupati lain endek ngurusan rakyat lumayanan proyek-proyek sakali tanda tangan sakali tanda tangan tilu tanda tangan utas ya gitu kan eta mah acak-acakan teh kos kitu mah itu pokoknya mah seluruhna lamun tujuanana 20.000 tukang sapu jeung tukang azan naon bedana tuh kos gitulah pandangan ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala mun geus bersikat tempo sanajan aya di pondok pesantren aya di majelis taklim aya di pabrik aya di perusahaan di kantor satungtung nu diteangan dunia motifna doang nu beda tapi lamun geus tek ka Gusti Allah lain deui sanajan di kantor tapi henteu maksud ieu teh kana dunia ngabeberes umat lain deui kage timbul sinar di dieuna lamun camat kos kitu aya sinaran di dieuna lurah kos kitu aya sinaran kiai lamun kos kitu aya sinaran di dieuna ya can orang nyeuleuh cenah sinarna coba sorot ku baterai ge cang sia mah nyaritakeun sinar teh kos kitu bae sinar maknawi jadi kadeleuna sayup matana ge lain deui gerakna anu ikhlas mah kadeuleun salat ikhlas ge tigerak ge geus kadeuleun ikhlas mah salat ge kadeuleun budak bagus tah salatna ikhlas kadeuleun sebab nyana geus ngarasakeun ikhlas ketika nyana ikhlas kos kitu kos urang jadi jawara eta ku tetangga tetang di hareupeun pabrik urut aing teh kos kitu baheula aing kos kitu percis jasa tah nyahoeun nyana tah tuh kos itu nentak ieu budak teh daekeun HS guling gasahan we nyaho wae ieu budak keur trisno ieu budak kos kitu nya tah ieu mah ngaji caritana keur carita teu dilaksanakeun ngan urang macakeun kitab Allah subhanahu wa ta'ala Zaid kuari ribut jeung Ki Umar
Ki Umar teh kuari ngabinasa Ki Zaid. Ternyata leungeun nu belah kenca dipotongkeun ku Ki Umar si Ki Zaid. Tak ieu Ki Zaid tekan setelah disidang dipersilakan untuk membalas nu sesuai jeung kelakuan nu pernah dilakukan ku Ki Umar. Ternyata leungeun potong sabelah ieu dipotongkeun ku Ki Umar. Nah, ayeuna nu kencapan ge nu kenca ye. Begitu cek keputusan pemerintah hakim memutuskan, mana dipersilakan untuk membalas nu belah kenca. Begitu dideuleu Ki Umar setruk nu kencana kikian. Ya rugi aing cek Ki Zaid. Anu aing mah sehat. Atuh teh sanajan teh ku aing di kisos kita mah emang geus kikian ieu. Teh cukup apa henteu tah? Andai kata Ki Zaid dirusak leungeun kenca anu sehat, dibalas kuno kempleng wala tuqta'u sahihatun bisalain. Teu bisa nu sahih kuno salah. Atau dibalik, nu Ki Zaid duri rusak teh nu kempleng kuari lantaran akur pada kencana, nu Ki Zaid mah ku Ki Umar teh di kitu rusakna nu setrukna nu kempleng kuari Ki Zaid dek males ka Ki Umar teh nu kenca de sehat. Teu bisa sebab teu aku sehat deui, kempleng mah kempleng deui. Teu bisa nu sehat dibales ku nu kempleng, nu kempleng dibales ku nu sehat, teu bisa. Lantaran Ki Zaid na ieu malah asal akur bae ridokeun bae. Cak Ki Zaid teh keun bae wa in radiyal jani. Sanajan Ki Zaid ridon nu natuan dibalas ku nu kempleng tetep teu jadi nurutkeun ceuk agama, teu jadi. Kalau fa'ala lamun misalna langsung dilaksanakeun bae ku Ki Zaid atau ku Ki Umar, ku kempleng lam yakok kisoson teh jadi kisos bal alaihi dia tuh balik wajib ka Ki Umar bayar diat. Kalau saro maka lamun marambat ieu popotongan teh pa alaihi kisosun nafsi, maka wajib kaki Umar adalah malas diri lantaran encan data tadi nage batuk ta'u salatu salau bisohiyati jeung ditugal salat nu kempleng ku sebab bisohiyati kunu sehat teu naon illa yakula ahlul khobrati kecuali ngomong ahli khobroh, ahli anu enggeus bener-bener jitu dina urusan anggota, ahli waspada, ahli khobroh teh, ahli anu enggeus bener-bener mahir. Ieu mah sehat, ieu mah setengah sehat, ieu mah gering, kanyahoanana darahna ieu mah ngalir, ieu mah ngalirna 50%, ieu mah geus teu ngalir. Kempleng teh kan geus teu ngalir dalah, tersendat-sendat. Eta ngaranna ahlul khobroh nu nyahona. Kecuali cek ahli khobro layan qati udam ieu mah geus teu pegat getihna wayakna biha mustaufiha cukup bae ngalep cukup ku ayana ieu anu sehat mustaufiha. Jadi eta mah tinggal musyawarah bae wa yuqta'u wallahu a'lam bissawab.